bener kudu dipicen sesuai jeung aturan guru. Zikirna gengke diatur ku guru. Timimiti jahar la ilaha illallah, datang ke khafi Allah Allah, datang ke huwa huwa, datang ke al-haq al-haq al-haq, datang ke al-hayyu al-hayyu al-qayyum al-qayyum, al-jabbar al-jabbar sesuai jeung aturanana. Teu meudang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka mal sudah lamun eueuh anu mindahkeun. Tidak lama sudah ulah pindah kana alamat luba lamun eueuh nu mindahkeun. Nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kanyahoan aya perasaan tersendiri. Guru mursyid moal nyalahan ketika orang pindah rasanya nyahoeun moal disebut mursyid atuh lain haji mursyid mah ya deui sakadar haji mursyid bae lain deui ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna mendak ieu kuari thariqah da ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusanna dagang ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik. Naon hubunganna thariqah jeung jabatan? Thariqah mah deuk ngeuweuhkeun dunia, baik kemuliaan jabatan, keagungan jabatan dunia hiji Allah. Deuk ditaikeun deuk diturunkeun kumaha Allah. Ieu mah ka Allah we. Singkirkeun eta thariqah. Ieu kuari lain thariqah nu salah, guru mursyidna. Encan mursyid geus mursyid gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh jadi zikir ai teh disalahkeun emang salah atuh kajen we heulanan engke ge karasa ieu kunyana ya aing zikir kieu bae cekeuna teh lah aing mandegeureun bae tah eureun balukar eureun atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos kieu emang kunaon gitu barang zikir bae ieu warung merosot. Haji kuat aing nangan al-hikmat belah kalimat jurusan datang ke Habib Rozak nah dibere kunyana besok keris nah ini ya insyaallah lah katanya ya di keris ini bisa miber nih oh ya kalau dialungin hatuh geus kos kitu tah diatur truk Masya Allah karim hiji nu kadeuleu Allah digoda ku dunia digoda ku jabatan digoda ku berbagai nikmat itu hiji Allah di dieu geus boga kanikmatan nah sakubara mari diangkat jadi wali Allah ieu kan di dunia geus sama urusanna kamari hirup sorangan sanajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah sanajan zahirna jeung bupati jeung gubernur tapi ieu qalbu jeung Allah sekalipun jeung presiden atau saudara jelema zahirnya tapi qalbu jeung Allah berbeda engke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung teu menikmati dunia. Urang bodoh biasa bae tapi ngana mah teu melu sabodoh jelema ieu nu penting dirina jeung Allah. Geus ai bisa mah mangga bae ketika teu bisa hati-hati geus wali Allah nu berangkat di pemerintahan aya nu di perekonomian aya anu berangkat di pertanian aya atuh waliullah mah kumahanya na bae lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah eta teh aya kuari ge maksudna nyana biasa bae kadang-kadang kuku cuprakan di laut kadang-kadang mah atuh biasa tani kadang tapi mun dipanggihan kan hese aya di Jampang atuh aya sarua bae kadang-kadang ka kebon kadang-kadang ka laut kadang-kadang tapi hese urang nu ngobrol hese termasuk di Pandeglang atau ayah kadang-kadang ke gunung kadang-kadang ngobrol kadang-kadang tapi ngobrol serius teh bisa lamun eueuh nu kararitu di kumaha di nagara ge aya kuari teh di nagara anu keur ilu pupolitikan biasa urang mah teu jaho sieta tapi jangan ngaluruskeun setik atuh mal kanyahoan kurang kuari hayang boga sumur caina supaya keluar kan kudu digali heula aing ngagali kan kudu bobolokot atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot jangan takut nanti udah keluar air baru tahu ye atuh kos kitu pemain mah tuh urang mandeureuna sananaha atuh teh nyaho jiganan urang mah boro-boro jadi wali cinta ke kawali henteu eta cenah jarah ge lain cinta wali cinta duitna urang mah tuh jaya keuntungan sabu sabaraha pun geus dihitung bae kuliah teu eta kan urang lain cinta wali eta urang cinta eta nah berangkat geus
qabisata riwayat sun saking di qabisah ini makharikan kemuteralanan makharik al-hilali radhiyallahu anhu muga-muga nilar belu safallahu anhu saking qabisah qala halim ujab ya qabisah lafaz qala Rasulullah ucap sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucap lafaz innal mas'alata la tahlu illa li ahadin salat ini jajaluk itu orang halal ya jajaluk angin kadua salah sehiji kang tetelu pun tapentat halal kecuali ka salah sehiji rutin ulah sok pun tapenta lantaran beungeut rodek di akhiratna ieu mah boro di akhirat kuari ge geus rodek aduh masyaallah buktina asal hayang ka awewe teu daekeun berarti kan rodek eta insyaallah masyaallah mending mulain babaturan deui ngisin-ngisin bae ya Allah aya ting batingan eta sebenarnya rajulun tahamala menang rajulin macan aku mah biasa bodoh bodoh aja sepira jeung barodo atuh rajulin tahamala hamalatan suci wong lanang kang nanggung ya rajul ing tanggungan utang fahalat lahul masalatu maka halal kadua rajul opal masalatu jajalu kata yusibah summa yumsik malah-malah ngenani ya rajul ha ing masalah kari-kari ngeker ya rajul nomor kahiji menang minta hiji jelema anu nanggung jawab perhutangan pacekcokan dina masalah riributan anu kudu diselesaikeun ku duit nyana ngahutang demi penyelesaian permasalahan kemudian aya pembagian zakat minta bagian zakat dalam rangka menutupi hamalah menang hatta yusibah summa yumsik jadi ulah ari kira-kira urang boga atawa teu bogangan kuat pun tapenta ulah geus diulah-ulah ge nyeun proposal bae harare sejasa ieu rarodek ki kiai masyaallah anu lain kiai mah borok geus lain rodek ge borok geus teu bisa diobatan tah mah borok masyaallah numantak asal susuit bae ka awewe nyiduhan sebab kadeulina rodek ya Allah ya Rabbi sakitu di dunia kene komo di akhirat masyaallah mending muntilok sa mobil rejeun ya Allah ya Rabbi rodek ngagedean rodek wa rajulin asabatu jayahatun lan kaping done wong lanang kang ngenani huing rajul pahama ijtahad kang rusak ya jaiha malahu ing hartane ya rajul pahalat lahul masalatu maka halal kadua rajul opo jajaluk hatta yusiba malah-malah ngenani ya rajul kiwaman ing kaajegan min aisyin saking perekonomian atau kauripan nomor kedua nyana tani kemudian tanina kena hama nu ngarusak secara total kahartana sehingga ya sejang dahar lantaran harapanana didinya na ieu meunang pentamenta zakat lantaran status jana keur susah di Karawang mapan andalanana teh tani kebenaran tanina kena wereng lantaran tilok ngazakat wereng nyerang di Karawang makan kos kitu lantaran tara sodakoh kadeleureuh ku urang beurit padahal eta teh jin sodakoh diutus ku Gusti Allah hakanan ku sia lantaran nyana tilok sodakoh di Karawang kadang-kadang bures kabeh nah susahnya nama andalanana kan eta doang nah susah ku ari sedahar meunang menta sehingga nyana meunang kaajegan tina kahuri kahirupan jang dahar merkati luar rajulin asobatul wong lanang kang ngenani huing rajul faqatan ing fakir
ing miskin ing fakir ing susah hatta yaquma salasah min dzilhijjah min qaumi malah ngadeg apong tetelu kang tetep saking kang anduene akal kang sampurna saking kaum rajul merkatiluna hiji jelema memang susah disaksian ku tilu jelema nu boga akal sampurna ti kaumna nunjuk bahwa nyana bener-bener susah atuh teu naon teh mah dibere menta ge bere laqad asabat fulanan faqatun yakti temen ngenani ingki anu apa fakir fahalat lahul masalah maka halal lahu kadua rajul apa jajaluk atau fulan apa jajaluk kata yusiba malah ngenani ya fulan kiwaman atau qaman kiwaman minasyin kajigan saking kauripan atuh kadang-kadang terkena nyana kafakiran fakir mah kan ti Gusti Allah kasusahan kata dina boga haju teu boga atuh kumaha loba nu kos karar itu urang anu nyaksian kamari ieu mobilna ambalayah loba ka jalan-jalan ja angkot ieu mobilna ge kata ieu hari susah teu boga imah-imah ajan aya anu tadina sugih ku hari susah loba anu tadina susah terus susah ambalayah tah mah Masya Allah tapi diangkat ku Gusti Allah nu tadina susah jadi sugih urusan Allah teh bagus kitu mah da ieu nu tadina loba boga bro dipantau bro di juru ngalayah di mana-mana tapi ku hari susah tuh loba geus mah susah papajikan gering Masya Allah imah balalocor anak ambalayah di mana-mana atuh geus nyana ge nyeri huntu bae aduh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah geus teu katulungan meunang teh kositunya nak dibere sehingga ajeg kahirupanana yakni nyana bisa teger salatna pamajikanana surah seuri deui ka nyana kana ieu seuri mah bisa muka calangan ya ieu kan nu parah mah urang ya susah ya gering pamajikan morongkol bae ditoel teh hadi jadi wao waduh parah naringkeun wasiwa lain setengah kiamat Fawasiwahullah wakati barakan tetap salian salasa minal masalati saking jajaluk ya qabisat ya qabisah suhtun iku haram ya kulu sahibuhu suhtan kang mangan hu ing suhtun apa kang anduene masiwahu suhtan ing haram salian tilu-tilu pun tapentah qabisah eta haram barang haram mun didahar nu bogana jadi kakenaan ku haram asal awak kurang kakenaan ku haram atuh ngalir engke getih urang teh ka seluruh pelosok komponen-komponen urang ka mata ka ceuli ka irung ka leungeun ka suku pinuh ku haram gerakan-gerakanana bakal maksiat nu paling bahaya engke nu jadi sperma disalurkeun jadi anak-anak urang timbul tina barang haram geus we kuarina teh beuh nyekel HP Masya Allah eta anak goreng ti bapana ke goreng ti bapana ke anak dagu urang dinasihatan ceng ulah boga HP ieu nu abah atuh kuat ya Allah ya Rabbi sebarasakeun ku urang geus televisi di imah gegelenggeng bae HP ku urang dibawa deris bisa manasarukeunana watuh langkah-langkah ulah disalahkeun sebab tadina barang daharna anu jadi sperma tina barang haram naudzubillah min dzalik wa min dzalik aya jelema baheula tukang cukur kemudian nyukurna lamun mayar ditarima teu mayar nyana sedekah terus we gawena nyana nyukur mahabbah ka kiai anakna di pasantren-pasantrenkeun kemudian terus pasantren barisa ngaji opat boga anak hasil nyukur jara di kiai kabeh jara di kiai kabeh itu kan balana turunan kiai kulantaran naon barang nu didaharna jadi spermana halal ketika anak dititah pasantren loyog aja di pasantrenna daek ngaji beuh masyaallah pan ieu mah dagang karung jadi oplos bae pan karungna kadang-kadang ngabohong di ditu nanggeus meunang belum bisa tuh Masya Allah karim hayang kauntungan sabaraha anak di titah pasantren teu daek jabapana ge atuh kos kitu ieu eta mah di itu di Lampung
di Lampung sama KTP-na pondok. Aduh Gusti Allah lu agung kuat komo pemerintah mau mun anak camat teu daek masantren atuh bejeuna anak bupati teu daek masantren nu mejeuna ja anak kiai ge di titah masantren lomo teu daek lantaran tadina ngariungna yang berkat eta kan haram ya dipake ka hayang-hayang bos itu mah didaharkeun ka anak-anakna moheng bae lasok put-put sia. Ya Allah ya Rabbi deku coba tuh batak ulah disalahkeun sasaha lamun anak teu daekeun masantren indah jasa lamun anak urang daek ngaji beuh nikmat kadibatanana lain sakadar di dunia urang geus najopak di kuburan geus jadi tulang belulang anak urang tahajud salat ngaji urang geus kabagian bae tah nu dipikiran ge urang eta kuari mah masih kena bisa ku urang salat atuh terus sangheuk ge dipaksakeun ku urang ayo marhaba sangheuk ge bisa ngaji sanajan nyilip ge itu bisa wae geus tapi engke di jero kuburan urang nah tapi ketika urang geus ngagojot jadi tulang belulang ternyata aya kikiriman anak urang eta nu dipikiran Masya Allah tah lamun anak urang ngaji lamun teu ngaji anak urang nyamper orang balak genep nyampe. Gusti Allah lagu aduh bapak orang ngejedak di jero kuburan sial sia nyampe orang bodem nyampe ke aing rawahu muslimun wis ngariwayatkeun deui hadis sa Imam Muslim wa Abu Daud lan Imam Abu Daud wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban al-ma'na al-ijmali wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ribuhu fil akhirat lan anapun utawi kauntungan ruh ing dalam akhirat iku fahuwa maka utawi ribu al jinan iku pirang-pirang surga wal huru lan bidadari wal kusur lan pirang-pirang gedong wal gilman lan pirang-pirang pangladen wal asyribatu lan pirang-pirang umbea wasairun ni'am lan sakakerine pirang-pirang nikmat fil jannatil ula ing dalam surga kang awal wa hiya jannatul ma'wa lan utawiya jannatul ula iku jannatul ma'wa. Ceritakan tentang pengolahan ruh nu aya di awak urang teh horeng bersih asli nama lamun urang bisa ngurusanana atuh bahagia dunia akhirat lamun urang teu bisa ngurusan urang kababawa kadituna jadi kafir musyrik naudzubillah munafik naudzubillah atawa iilun jeung kafir jeung musyrik jeung munafik naudzubillah min dzalika lamun kurang diurus cara pengurusanana sakumaha kamari perwatakan anu dibikeun ka jasa ditolak ku ulah nuturkeun ka hayang watak mata ruh ulah nuturkeun ka hayang watak ceuli ruh ulah nuturkeun ka hayang watak-watak letak ruh ulah nuturkeun kana perwatakan jasa tentuna sulit tetapi aya guru melalui guru mursyid lalaunan urang mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu selalu diajar melalui petunjuk guru mursyid kecenderungan kolbu urang anu jadi panglima ngabulak balik perjalanan ruh diatur ku ahlina
Kanjeng Nabi mah secuil acan dunia gunung dek dijadikan emas jang berjuang embungan Kanjeng Nabi. Para sahabat dibongbroy ku dunia senyum menghadapi dunia sebab kadeleuna ku Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali radhiyallahu anhum dunia adalah bangkai. Kebeladieuna para aulia Allah sering dibere hakikat dunia. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir pernah nyekal apel dicekal ternyata horenganan getih. Lamun Abu Hasan Asyadzili dunia dibalangkeun jadi orai geus arasub ka ahli hakikat moal hayang dunia. Urang mah panu kadeleuna waduh Avanza teh Lexus. Atuh kumaha bae carana dek haram, dek halal makomo, dek nang menta, dek proposal, dek ngabohong, dagang teu beres janu kadeleuna teh kemewah. Komo lamun diberes senyum karawang, masyaallah. Nu eplok cendol teh. Aduh, geus ditinggalkeun nu di imah geus teu diurusan. Eta lah permasalahan. Urang kadeleuna teh indah, anu mata kurang kabongbro, salengkah-salengkahna demi dunia. Kajenting eta kiai, kajenting eta mama. Habib ngomong. Atuh kitu bae sarua aja Habib ge jelema sarua bae. Gan bedana Habib tere, lamun tobat tere, lamun aja pendi bapak tuh bisa tobat jana mah angel. Lantaran kadar anu beda. Tuh, Bang Habib mah lamun tobat tere paeh mah. Hookeun Allah asal geus bagus geus ulah karusakan langsung paeh. Antek tah angel ketobatna. Abe panjang umurna. Masya Allah seperti itu hampir disalametkeun para habaib aya jaminan disalametkeun anak bisa tobat. Iyalah cek dina kitab Fatawi Hadisiyah. Nah ai urang mah ku ari urang ye tobat sambel mah okos jelema nu ngalahir nyeri ubat deui brosot kaluar nang saminggu geus make lipen deui. Aduh, salaki geus teu menang ka mana-mana, ulah ka mana. Aduh, tah ieu gara tobat sambel. Dihitung geus 15 anak. Cenah geri. Tapi lamun teu dibere kitu atuh geus negara. Untung awewe dibere 9 nafsu. Lalaki kewalahan. Tah, iyalah ruh. Diaturlah melalui guru mursyid murid ngaranna aya nu langsung murad cara kifudel biniyat dimurad ku Gusti Allah dan sederetan wali Allah nu dimurad termasuk Gus Dur ti leutik khan geus hese urang nyaritakeunana jelema menyikapi Gus Dur iyalah itulah sabodoannya nama tapi terbukti jeung loba-loba di wali-wali Allah anu dimurad ketika letik lagi geus kharikul adat urusan Allah tamajan Allah aya anu zikir bae tapi malah resep kana dunia malah zikir lagi jang dunia atuh kifudoli maca sholawat lagi jang supaya loba undangan atuh terus bae atuh Haji Pendi baca sholawat jang karung supaya laku imah usah potong itu beres babacaan teh jadi lain tambah bagus tambah kredit. Nah atuh lalaunan selak melalui guru mursyid kieu carana mulai engke ge aya satu ketenangan Allah meres resum ka jero hate diawali ku menyikapi dunia ternyata eueuh hiji ayat nu nyaritakeun dunia teh mulai
kabeh mataul gurur, kabeh dunia teh tipuan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Selalu gitu ad-dunya bahrun amiq qad gharqa nasun katsir. Dibacakeun ku khatib ittaqullah, khatib Jumat tukang khutbah ittaqullah wa'lamu. Sial tak khatib turun khutbah yang dibayar kan goblok tak khatib di pondok tarolol kabeh gitu nyana nu ngomong wa'lamu ittaqullah wahara tak khatib atuh ieu na ge digetruk-getrukkeun ku nyana naon agara tungkadna truk ittaqullah wa'lamu. Sial tak khatib na dunia bahrun amin kun gharqa nasun katsir. Dunia bagaikan laut anu ngerem loba jelema nu kakerem ka laut eureun khutbah meta duit eta kiai deui goblok deuk iraha tuh bener eta kiai nyana nu khutbah jana nu hayang kukula pernah dipidatokeun marah ka kula kiai nu hayang dibayar teh kuari gitu ka dieu kuari bisa bodoh tuh butuh teu ka sia di akhirat sia kuari ditunjuk sia ye parang sana. Aja orang pacar musuhan padahal mah teman nafsu nah pedah kula teh dibere-bere seperti mah temennya bagi dua mau moal teu bareres ngobrol kula mah bodoh nya ngedek barah deuk teh urusan ngana engke ge karasa nya ketika sakaratul maut masa ibadah dibayar engke mah sia puasa ge yang dibayar lagi budak leutik ya ceng puasanya ke ku abah dibere 50.000 bere sore bainana mah dibagi mana orok temen kos gitu abah kula osok ka kos gitu bae tolong ngadidik supaya ada puasa cenah ke dibere duit ka Haji Bidin mah minta duit teu puasa cenah mah duit teh dicokot ku jana. Nah gak didik bisaan kolot lah bere supaya daek doang kayak jadi mikir ka kolot da masa menta bae nanti lamun aya khotib minta duit orok teteh seperti itu hampura kiai nusuk minta duit asana cenah aing balik atuh ulah ka nyahoan tahan heula sakedeung. Ya Allah ya Rabb masyaallah atur supaya murni setelah diatur jadilah waliyun min auliyaillah waliyun cik Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik henteu inget ka Allah anggap kula lain muslim harap kan Syekh Abdul Qadir Syekh Abu Hasan Az-Zadzili mun kula sadetik teu inget ka Allah anggap kula ieu kafir leuwih dahsyat ngomong ku sebab naon ku sebab geus eueuh jasa hahalang selalu jeung Allah ka mamana atas perintah Allah atas gerak Allah cek Abu Hasan Az-Zadzili hese neangan hahalang di hate kula di tangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit naon nu aya di handapeun bumi nyana embung Gusti ulah dibere kos kieu sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti mantap ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peuting kesangan bebeja ka Abu Hasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek hayang tenang aya hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah dek tenang dek geunaheun dek capek ibadah mah ka Allah nu mere capek Allah nu mere geunaheun Allah nu mere tenang Allah ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena kakarak terbuka jaheuh apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh mah kana tenang berarti tenang jadi pangeran kakaraknya terbuka masya Allah jangan iya tuh ibadah mah weh capek ibadah mah weh tenang jadi ibadah siapa gitu asal boga duit weh tenang asal terbuka sama kesakur bae asal terbuka duit weh capek malah tuh tahajud acan
kurang dia parusing buru-buru tahajud. Jadi sasaran be tahajud teh. Mau sekarang itu paling jabat. Maju pendek kok ieu tahajud dapat-dapat. Oh karung satrek laku alhamdulillah. Kaditu nanti tahajud kunaon rugi. Teu beres tapi ibadah mos kitu mah. Ibadah mah ulah yang tenang, ulah yang ngeunah, ulah yang tenang. Nu penting ibadah ka Allah. Mere kuat, mere tenang, mere senang, mere capek. Allah teh urusanana. Sanajan wali aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah. Ku Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun. Neuk nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek, datang ka mana sia ketika gering, datang ka mana sia ketika susah. Ai kitu mah dibere sehat, dibere boga duit, pamajikan huhahehe atuh pantes. Sia bisa tahajud, dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge. Kuari sia, kuari dibere gering, pamajikan marah bae, duit teu gableng. Aya nyo. Pere teh teh parah tuh cak jangan tuh. Pagaweannya nomor. Nah, itu dek istiqomah teh hese. Nah, ketika urang inget aing mah ibadah ka Allah, nu mere capek ge Allah atuh terus bae. Aing mah ibadah ka Allah dibere tenang nang Allah. Aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah. Hayu bae geus ka Allah, capek, ngeunaheun tenang. Deuk ka Allah ieu lain ka capek, lain ka tenang. Beres arek ibadah. Lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah banyak. Urang mah hayang ngeunah bae segala. Dahar biasa dicip-cip teu ngeunah bae ka ditukeun. Aja ka ditukeun. Malah ka belah dieu nama. Neng, sia tuh bisa masak di rumah tangga geus kebal-kebal. Goblok meureun sia mah. Mulai geus aya goblogan di dieu. Etang korak sia, aing kawin deui ka ieu. Nah, mulai geus. Lain kebagusan deh pemajikan. Atuh, nyayur asem ge dikonengan. Salah pemajikan ge serba salah. Tapi cak abah teh apa? Ai waliullah mah lain kitu. Neng, nyayur asem. Di alam bae. Masak neng mamun geus masak. Apa nyana ge bari sising sate. Ada dongeng abah bisa aja sata abah. Masya Allah ku bunga-bunga nyayur asem teh dikonengan. Ya Allah, ya bijak salah kieu si pamajikan kudu jadi kieu. Waduh, Masya Allah. Terus dia diicip-icip nengku hebat amat di sayur asem dikonengan. Sakit juga saleutik konengna. Waduh, cek salah kieu kumamun isuk loba jasa ieu konengna. Masya Allah, tak teu ngalemna. Geus sakitu ayana atuh langsung dicarekan. Masya Allah. Nah, iyalah waliullah. Ai daek dahar, itu daek dahar, teu daek ulah. Cekeun geunah. Aju isuk datu bejaan deui nu loba neng kana nengna. Kayaknya mikir bener itu si aing. Diatur teh. Maksudna kumaha? Ulah aya masih wallah. Cara nulis jarah tadi wali-wali Allah minimal orang bisa setengah nangis mantep jasa. Emang orang tadi didelekeun gitu ku wali Allah, didelekeun saha anu deuk berangkat emang teh nyawa kobok Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Urang ngabangsa ka Tuan Syabdul Qadir, emang Tuan Syabdul Qadir teh nyahueun kitu nyana dihadiahan depan nyana teu maot. Urang ngabangsa ka Abu Hasan Asy-Syadzili, emang nyana teh nyahueun panjaran teh teu maot cenah mah. Ieu lamun dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kehidupan nu harieu. Maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawah. Ye, urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung, urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu. Hanya wali-wali Allah lah anu nyanahoan. Lamun batu ngobrol jeung batu, tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, gunung ngobrol jeung gunung, atuh komo manusia anu hadiah ka nyana. Yehe, mulak Masya Allah. Tuan Abdul Qadir teh takan leuleukeun we hibernya namana nusuk unggal peuting kaing hadiah. Tuh, aja pendek kan pernah ngajajal pantilok ya mah. Tilok aja ngajajal ira hadratir ruhi Abdul Qadir Al-Jilani quddusallahu sirruh dibaca. Langsung datang. Aya naon siapa ini di Dagor Waija. Atuh lain Tuan Abdul Qadir dengan Raja Jin datang sembarangan siap. Atuh
Sigade da aya aturan-aturan tersendiri nyingkapkeun hijab mantak-tak dibere impian-impian istimewa asli impianan lantaran lain timbul tina nafsu ketika orang ibadah make sodri nafsu aya kene ketika orang ibadah make kolbu aya nafsu kene ketika orang nyurusup geus kana fuad mulai nafsu geus eueuh ketika orang geus jadi lub sirul asrar malah nafsu moal aya nafsuan hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk hanya Allah hiji geraknya na kumaha ceuk Allah kiceupnya na kumaha ceuk Allah moal nyarahan sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana jadi tujuan apa henteu karomahna besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna teu diijabah doana wali moal gentar ku sebab teu dibere karomah biasa bae waktu diijabah waktu henteu lain urusan urang makan lain ya aing geus ngabudah-budah kan teu bae segala deuk naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan can dihasilkan karya memang lain eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu haju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah ibadahna yang mulia lain ka Allah wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah boro-boro eta paeh dia tuh urusan Allah Masya Allah karim ini kumaha tuh wari diatur wusul ilallah geus eueuh nafsu mana nu kudu ditarik nafsu mana nu kudu dipicet latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul akhba latifatul nafas latifatul qalb berbagai latifah di dinya teh aya muatan tidinya lah mana nu kudu ditarik mana nu kudu dipicet sesuai jeung aturan guru zikirna gengke diatur ku guru timimiti jahar la ilaha illallah datang ke khafi Allah datang ke huwa datang ke al-haq datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabbar sesuai jeung aturanana teu meudang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka maksud lamun eueuh anu mindahkeun tidak lama sudah ulah pindah kana alamat loba lamun eueuh nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kanyahoan aya perasaan tersendiri guru mursyid moal nyalahan ketika orang pindah rasanya nyahoeun moal disebut mursyid atuh lain haji mursyid mah ya teh sakadar haji mursyid batur lain deui ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna mendak ieu kuari thariqah da ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju ku thariqah si jurusanna dagang ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik naon hubunganna thariqah jeung jabatan thariqah mah deuk ngeuweuhkeun dunia baik kemuliaan jabatan kagungan jabatan dunia hiji Allah deuk ditaikeun deuk diturunkeun kumaha Allah iman ka Allah we singkirkeun eta thariqah ieu kuari lain thariqah nu salah guru mursyidna encan mursyid geus ka mursyid gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atulah jadi zikir ai teu disalahkeun emang salah atuh kajen we heulanan engke ge karasa ieu kunyana ya aing zikir kieu bae cekeuna teh lah aing mandeg eureun bae tah eureun balukar eureun atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos emang kunaon gitu barang zikir bae ieu warung merosot aja gua tuh aing nangan al-hikmat belah al-hikmat jurusan datang ke Habib Rozak nah dibere punya besok keris nah ini ya insyaallah lah katanya ya di keris ini bisa miber nih oh ya kalau dialungin hatuh guys gitu dah diatur truk Masya Allah karim hiji nu kadeuleu Allah digoda ku dunia teh digoda ku jabatan teh digoda ku berbagai nikmat teh itu hiji Allah di dinya geus boga kanikmatan nah sakubara mari diangkat jadi wali Allah ieu kan di dunia geus sama urusan anak kamari hirup sorangan sanajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah sanajan zahirna jeung bupati jeung gubernur tapi ieu qalbu jeung Allah sekalipun jeung presiden atau saudara jelema zahir tapi qalbu jeung Allah
berbeda ke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung teu menikmati dunia. Urang bodoh biasa bae, tapi nama teu melu sabodoh jelema ieu, teu penting dirina jeung Allah. Geus ai bisa mah mangga bae, ketika teu bisa hati-hati. Geus waliullah nu berangkat di pemerintahan aya, nu di perekonomian aya, anu berangkat di pertanian aya, atuh waliullah mah kumahanya na bae. Lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah eta teh aya ku ari ge. Maksudna nyana biasa bae, kadang-kadang kuku cuprakan di laut, kadang-kadang mah atuh biasa tani, kadang tapi mun dipanggihan kan hese. Aya di Jampang atuh aya sarua bae, kadang-kadang ka kebon, kadang-kadang ka laut, kadang-kadang tapi hese urang nu ngobrol hese. Termasuk di Pandeglang atuh aya, kadang-kadang ka gunung, kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang tapi ngobrol serius teu bisa. Lamun eueuh nu kararitu di kumaha? Di nagara ge aya kuari teh di nagara. Anu keur ilu pupolitikan biasa. Urang mah teu jaho, sieta. Tapi nya ngaluruskeun setik. Atuh mal kanyahoan. Urang kuari hayang boga sumur caina supaya keluar kan kudu digali heula, ingat gali kan kudu bobolokot. Atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot. Jangan takut nanti udah keluar air baru tahu. Atuh kos kitu pemain mah tuh. Urang maneureuna sananaha atuh teh nyaho jigan urang mah. Boro-boro jadi wali, cinta ke kawali henteu. Eta cenah jarah ge lain cinta wali, cinta duitna urang mah tuh. Jaya keuntungan sabeus sabaraha pun. Geus dihitung bae ku jan. Teu eta kan urang lain cinta wali eta urang mah cinta etana. Nah, berangkat terus jadi di akhirat warima wa amaribuhu fil akhirati, keuntungan di akhirat masyaallah fahuwa fil jinan, surga. Lain di akhirat di dunia geus ngarasakeun wali mah surga. Geus ngarasakeun. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman Rampadak, Abu Hasan Asadi, Imam Mursi, Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridnya kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peuting teu dahar teu nginum. Aya nu pingsan. Teu pingsan ya. Nyana kan ngalirik ka luhur ya Allah ya Rabb, teu kebel set datang. Kan kasaksian tama. Dah. Ini kumaha aja sanu mawan. Kan di mah Haji Pendiman nu aya gaeuh. Geus aya di mejanya dari dahar, pada kemana ini? Orang cocodot darata. Itu kan beda, jengel bekawalian. Tuh kan. Itu mah darata, gimana lu? Cocodot, berit, cucurut. Emang sebangsa ieu jangan wajeng berit. Tuh kan. Masya Allah karim. Surga walhur bidadari. Atupan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang. Atunya lamun nyidu ka laut seungit. Atuh kelek make seungit dak. Atuh coba artis kelek lamun teu make Rexona bakal. Masya Allah karim. Atuh seungit ya. Ya Allah ya Rabb. Lamun singgirna ditololkeun ka dunia mata poe mit hampura. Cek mata poe pula eleh ku cinggir bidadari. Mata poe mundur mitelah hampura ceknya anu dek dumpakanna sagede Haji Pendir teu sudi ayeuna. Atuh teu sudi numpakan bidadari potongan kos kitu. Cak urang cak Allah mah teu mangga bae. Atuh ya nyanggakeun sadaya-daya. Ulah wakahayang sia. Pikiran heula ibadah heula. Ya Allah ya Rabb. Wal kusur, wih istana gedong. Atuan batana ge lain buatan Cisoka. Bata buatan Cisoka mah koreng, kahujanan jadi tanah. Sial ta Cisoka. Ya Allah ya Rabbi. Ieu mah batana ge tina Zabarjud. Inten permata. Masya Allah. Ieu tajang wali-wali Allah, wal gilman, pengladen-pengladen sekitarnya. Anu ngaladenan urang hayang naon ku padahal teu perlu diladen tapi jelema gede kan diladen. Wal asyribah berbagai minuman, geus puguh kopi, geus puguh susu, geus puguh arak, geus puguh minuman-minuman luar biasa deh. Sagala kahayang minuman hayang.
ya Allah karim sairun ni'am jeung berbagai kenikmatan-kenikmatan fi jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa yakni surga ma'wa aya segala rupa dibere bidadari seorang 70 Masya Allah incan bonus-bonus ya Allah bukaan ku urang ayo urang di luhur beteng ayo pindah ti beteng ke beteng ti susu ka susu ieu di surga mah capek jeung parawan deui Masya Allah karim tah nu mantak waliullah mangges jadi akan teu hayang sama sakali kana dunya engke bae di akhirat lantaran kuari kurang kabong berkabong di teangan kurang dunia datang ke urang himah ngaji himah ibadah ieu kan urang berarti loba hijab tinggalkeun eta deuleu surga heula mimitina surga heula kabla ditunang ge teu hayang ieu surga Allah leuwih nikmat jeung kabogoh daripada jeung bebereanan urang dibere kue cincin ku kabogoh kabogona urang jauh didelek ke urang kue cincin ge dicium buat lain di dahar lain Masya Allah neuleuh kue cincin teh asa bobogaannya na Masya Allah aduh teh bobogohan tololnya saya atuh kue cincin di minyak misi kana naonan nikmat jol besar witina anu ngiriman kue cincin dibalangkeun teu hayang aing naon anu bogana geus mandang bibirna kue cincin geus eueuh naonan memandang senyumna kue cincin eueuh naonan ku korbankan segala-galanya untukmu nyawaku kuwakafkan untukmu udah tolol jasa teh bobogohan Masya Allah diterik matahari terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu tanpa harus ada payung engkau sudah menyejukkan hatiku Masya Allah gombal nah iyalah jadi urang teh kuari mah budak keneh urang mun ditanya ibadah hayang ka sorga ibadah hayang ka sorga orok tama kos kitu mah ngadahar bodek disin bungeun lantaran pait diamisan supaya daek nah ieu ge hikmahna maca sholawat ieu hikmahna maca ieu urang percaya kana hikmah-hikmah kabong broj engke naon teu hiji bae Allah ketika geus dibere rasa jeung Allah geus wadanaonan sorga mah sapira sorga atuh Jepang nikmat-nikmatna di akhirat di sorga atuh kapan neuleuh Allah ketika urang dibere neuleuh ka Gusti Allah engke jaga di sorga jeung pasti eta kenikmatan sorga seakan-akan naon gitu garan lebu anu berkeliaran ku eueuh harti-hartina sedengkeun Kangjeng Nabi mah iraha hayang bisa jeung Allah teh ya ai urang makan di waktu aya anu seminggu sekali anu sebulan sekali aja pendek mah lah sak sorga sekali dong nya namanya sederes teh sakitu jatah tadi namanya nama di luar tuh bisa ke jero di luar ngan aju di garrokeun kurang sorga pen sini pen dah tadi namanya lah di luar aja tuh benang ke jero tuh buka kuncina masalah sebab kuncina teh kapan kudu Islam jadi rogok tuh kuncian salatna teu nyangkol salat teu nyangkol jeung zakat teu nyangkol teu bisa dibuka tuh kunci ngan nya naik ka neraka meureun embung ka surga teu datang di tengah ngan di negara rokeun we ku kawin gede pen gitu aduh Masya Allah nah iyalah keuntungan mengurus ruhani tinggal urang na bae kuari sangkilang urang encan bertorikoh tapi langkah orang soba mulai ya hiji udang tipeti pula tapi helaan kudu dihandap udang biasa normal iya main dihandap udang nuluhur beureum ai neuleuh kasih si aya cek lah beres udang kiai sia Masya Allah karim jadi wudu sanajan 2 rakaat sebab sholat 2 rakaat tengah penting anu ngaran tahajud teh lebih bagus tibatan dunia jeung geus ini urang lamun inget kadinya ngarenjak lamun teu sholat Masya Allah 2 rakaat lebih bagus jeung dunia jeung geus ini ya Allah ya Rabb rugi amat atuh lamun henteu 2 rakaat aca geus dibejaan kitu ge teh coba ge penting aya eueuh coba ge geus dibejaan ge omong teu dibejaan mandak wa bilal laili fatahajjad bihi nafilah Masya Allah guys diangkat jadi wali la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil dengan nawafil seakan-akan fardu sebab lawan neuleuh Allah cek Allah sia ngagawean sunah geus kos fardu bae tuh komo nu fardu geus maneh mah kekasih aing
hatta ahbab hatta uhibbuk sehingga aing cinta ka aing sunah bae pos fardu maneh atuh kumaha fardu urang mah fardu teh geus dianggap sunah geus hese jasa zuhur ge dingkeng hiji jeung asar asar kadang-kadang waktu subuh mah geus istiqomah jam 7 istiqomah jam 7 aja kieu Allahumma hadi dicak anakna kok duha sih pakai kunut abah mah nah iyalah kehebatan wali Allah subhanahu tinggal urang nyaritakeun ruh rawani al-qalbu wallahu a'lam bissawab. Kemudian bergaul urang jang nambahan hirup ngamaju-maju kahirupan diondang babarengan jeung bupati lulumayanan etalah akibat teu norekat ai kitu ulah eta teh diondang ka bupati saha nu ngaulah-ulah jakudu diondang ku pamarentah baik-baik lamun urang kuari diondang ku DPR datangan sapira di dituna maca Fatihah tahlil ngaranna maca kulhu maca palak binas ayat kursi tahlil datang ka ditu ngan sanggeus datang ka ditu ulah barang dahar di imah DPR mah eta bae sakitu maksudna gedeg tahlil ulah barang dahar sebab kokocoranana nyana menang ti pamarentah sedangkan pamarentah digaji nyana digaji ku pamarentah menang ti pajak kharaj ngaranna pajak haram hukumna geus ente datang jasa dua jelema malah tetangga dulur malah tahlil ngan sakali ditawaran nginum ulah geus lamun urang di ondang ku DPR ku pamarentah datang ka ditu cai mawa beuki kopi mawa beuki ngarokok mawa kos kitu biasa bae urang ke situ ulah haju mak lulumayanan cara si eta ulah datang dakwah tahlil datang dari itu orang leka maotan ieu dititah maca yasin baca kurang ibadah di imah maca di ditu maca beda tempat doang ibadah aja pangeran nama akur Allah keneh yasin eta keneh hayu nah ngan ketika orang dibere amplop balik tek bae nah iyalah ulah diterima mun leutik tuh sia masuk aju kitu bae akur teh cenah kiai kitu mah sia mah ngakuranna nu kitu bae kan ulah aduh cenah ieu mah lamun teu diterima fitnah nah bapak tarima datang ka ieu mah pisahkeun sakeun tempatna di jalan pamajikan ieu mah ulah dicokot ulah dipakadahar kurat meunang di pamarentah antepkeun bae emang anakan moal anakan mah nantepkeun bae coba hayang nyaho menang sabulan pamajikanna kali berikeun emas banyak kak atuh keteuna naon ya emas batu di dahar ieu tuh sia mah ngamimitian hese bae hirup teh di dieu urang muasyarah mah pek bae aja urang mah atuh manusia makhluk sosial hubungan antara urang jeung manusia boro-boro antara urang pepada manusia jeung hewan ge aja urang aya hubungan tuh masalah pek baik diondang ku camat diondang ku bupati diondang ku gubernur ngan awas Allah ningalikeun neuleuna Allah ka qalbu wal qalbu mahallun nazri hate tempat neuleu Allah neuleu ya Allah ya Rabbi Gusti abdi diondang ku ari ka pendopo nyangakeun sadaya-daya abdi nu Gusti meureun manen abdi diondang ge nyana aya kabutuh hayang dipangmacakeun yasin supaya negara ieu bareres ulah aya kumaha abdi bade peduli Gusti bupati ge hamba Gusti PNS sadayana ge hamba Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi bade macakeun yasin Gusti di pendopo baca ketika urang diri jadi suguhan ulah ngadahar buat ente mangga bangga ke mante teh ieu nuju marules bae beuteung oh emang nuhun buku kadi kita si ieu heula ya dikerokan heula ku pamajikan lu tepati akur osok ngopi ente mun aya bungkus bae 2 kilo mah tama Habib Rozako tama tuh ulah kuat duh Gusti hampura sanes abdi tara ngopi Gusti maha uninga abdi mun rada puyeng-puyeng osok ngopi
beki abdi ka ngopi jahalal jeung serada ngabantuan nisbat disim abdi mata kopi teh mun tas ngopi teh rok serada calalenghar ngan kulantaran kokocoran teh jelas Gusti kan al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahum umurun mustabihat ku ayana sakitu abdi can jelas ieu teh kokocoranana ku ayana sakitu abdi bade nahan moal kudu barang dahar di dieu nyangakeun sadaya-daya ka Gusti abdi maka dieu teh sakadar kepedulian abdi terhadap bangsa jeung negara. Allah Maha Uning luhur teh jelema. Luhur kajen kumaha. Je asana dipacok Garuda teh budak. Urusan keur ngaji urang nyaritakeun haram sobat ieu bupati kos kitu nya dan gubernur negara kos itu keur ngaji ketika praktek teh kudu ngomong-ngomong. Kurang praktek tadi diundang ku bupati mangga ulah ngomong urang keur praktek Allah neuleukeun hate urang diundang urang ku DPR atuh sarua manusia jadi lain babi lain anjing datang atuh ka tetangga urang eueuh masalah praktekkeun ulah ngomong sia mah loba haram ulah ngomong eta mah waktu praktek abdi datang rek tahlil kepedulian abdi sebagai tetangga sebagai pekawau abdi sebagai sahibul wilayah tapi abdi ngajaga soal paharaman Allah Maha Uning urusan muamalahna urang jeung Allah nu Maha Uning kitu praktek tasawuf mah lain haju haram sapeker praktek ieu mah sapeker haram ai duit pamarentah dilebok sapeker haram ai HP boga 5 malah boga showroom segala lain tasawuf mah ka Allah bagian batin tasawuf toriko karan atuh mantak sakikituna bae teu ngopenan batin urang diondang ayeuna ku hiji jelema renungkeun ku urang naon ieu usahana ternyata nyana usahana ieu di bank ai bank teh tempat riba datang urang jan urip dibacana Yasin datang je dek zikir komo ka tetanggaan jeung kaduluran eueuh masalah ketika urang ditawaran dahar jeung nginum ulah rada keur megah ieu hampura bae sok Haji Pendi terus udah ada teh lah kalau malah kaya memang kunaon ge henteu ieu rada ieu waduh Haji Pendi mah teu boga hitungan naon blak-blak aduh nya mah teu boga perhitungan naon biasa bae malah ngaberkat di urang mah nyaritakeun beusih henteu khusyuk salat tuh ya tuh aing biasa ieu teh khusyuk macamnya teh eueuh nya utang hitung geus kitu cenah mah ya teu biasa bae atuh emang setengah jelema ieu nya ngaduh tuh kahartieun ku jana mah nah eta lah paling ge kiai mah geus dahar tadi emang geus nyana batung tur rumah kurang kita dua kali nu haji bagian kula dahar kula wah tuh 2 kali asa ngeunahun pan kana ditu pohara jasa tuh eta kikituanana nu hese ge urusan urang jeung Allah ulah loba mun keur ngaji meta waktu praktek teh ulah tah praktek ketersinggungan ke praktek cilaka ya itu biasa baik ngobrol itu biasa baik ngerokok orang mawa orang iya aya rokok dibereng ente ieu tama jangan Haji Pendi bae tuh dibawa ku jana atuh jana bae nu gemuh mah tuh wara urang nah eta muamalah urang datang ka mana kan keur ditingalikeun ku Allah begitu datang ka imah bener sia horengan dendek bacakeun ayat-ayat aing bener haju sia ngajaga lantaran can jelas Allah naikeun derajat ronjat datang ka puncak diragakeun ku Allah borosot hese ulah fanatik biasa siga nu nya bari henteu tasawuf mah lain kitu satungtung urang muasyarah bongan urang muasyarah ketika henteu cara abuya cidahu henteu beneran henteu bae cara aang nu henteu bae aang bade henteu bae lamun kuat kos kitu atuh kuatkeun henteu bae tatangga maot tanaon henteu pan abuya kula datang ka dinya harita asar jeung putrana Haji Aceng nu kuari di Kadulawang orang datang kadinya aya nu maot hayang jasa tetangga diri nyolateun tanu pertama nu kadua mah rantar kaduluran baru nyolateun nu pertama henteu aya di ditu bae terus bae di nungguan di dinya tah tatangga henteu bae henteu bae
endahan aju kula dipanggil duh di tukang teh dia nanya endahan kos gitu henteu bae geus deuk tetangga deuk saha keur ka Allah ieu mah salah sabodo deuk nyalahkeun teh naon sebab aing mah keur ka Allah tuh ang badan henteu bae geus henteu ang nu henteu bae ai urang mah lamun henteu lantaran muasyarah ai daek sing bisa hate sing ada jaga oh tinggal sarua bae anda adapun nu muasyarah bisa sarua nu henteu bisa sarua ieu mah ongkoh henteu tapi cegekan ulah teu loba omong buya sugan ngomong naon henteu ang badan sugan loba omong loba henteu biasa bae sebab teu urusan pribadi hubungan jeung Allah ke besi timbul ujub besi timbul takabur hanas ku hanas siga nu heueuh horeng aya ujuban jang naon hartina ieu mah sorangan deuk ka Allah ku cara cicing geus biasa kitu lamun teu bisa lamun urang bisa muasyarah jaga hate ayo bae waktu bareng-bareng ngobrol jeung lurah-lurah ngobrol biasa bae jeung cau janyana ge jelema sarua ngan aya calingan doang seutik caling batin maksudna atuh biasa bae sing ada urang kagorowol tinggal kitu bae dijaga sok bae ka eta ngaranna endeu ka Allah